Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma badu. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina yeu carios. Anu mudah-mudahan ieu acara teh tiasa ngajanten keun hiji wasilah ngengingkeun safaatul udma dina pu kiamah amin ya Allah ya robbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salamina dicurah tur dilimpah kapaduka Rasul wastana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teu hilap ka para keluargina, para sahabatna, tabiin tabiatna. Ogi mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadayana amin ya Allah ya robbal alamin. Palamitra anu dipihormat, kalungguhan dongeng teh kacida pentingna pikeun masyarakat anu masih keneh nyekel pageuh tradisi. Dongeng henteu bisa dipisah keun tina upacara ritual manusa nurut keun kapercayaan. Fungsi dongeng ti zaman ka zaman robah. Dina zaman masyarakat buhun, dongeng teh henteu bisa dipisah keun tina asal-usul upacara-upacara ritual manusa nunurut keun kana kapercayaan. Dongeng sok diharti keun alat pikeun ngabobodo budak cengeng. Tapi mun sok dipaluruh leuwih jero, kalungguhan dongeng teh lain wates keur ngabobodo budak cengeng hungkul, tapi ngabogaan tujuan sejen lamun nu ditetelakeun ieu dihandap. Hiji, ngarah anak incu urang nyaho kana turunan. 2. Ngarah anak incu urang nyaho kana pancakaki. 3. Ngarah anak incu urang nyaho kana asal muasalna tempat. Ok. Ngarah anak incu urang nyaho kaayaan lemburna boh kaayaan alamna boh kaayaan tali parantina. 5. Ngarah anak incu urang manggih luang tina pagawean karuhun pikeun bekel hirupna. 6. Ngarah pagawean biurat karasa leuwih hampang. Dumasar kana hasil panalungtikan anu dilakukeun ku Bambang Sudarmoyo dina taun 1975, yen dongeng tiasa ngaronjat keun intelligence question, IQ, budak. Budak kakeunaan ku virus H, nyaeta virus nu ngamotivasi budak sangkan miboga cara mikir jeung paripola anu leuwih efisien pikeun ngahontal hasil nu leuwih alus ti samemehna tur salawasna bisa ngahontal prestasi kalayan optimal. Panalungtikan sejen nu ngebrehkeun yen dongeng bisa mereka nikmatan, kasugemaan batin jeung ngaronjatkeun kacerdasan pikeun nu macana. Eta hal dibuktikeun ku panalungtikan di Amerika, anu netelakeun yen barudak turunan Asia di Amerika leuwih cerdas tibatan barudak turunan urang Amerika. Sabab warga Asia nu cicing di Amerika teu ninggalkeun tradisi karuhunna, utamana maca keun dongeng-dongeng ngeunaan karuhun ka abudakna. Palamitra sadaya anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mangga urang lajengkeun kana dongeng anu judulna Kabungbulengan. Bagian kedua, karya Bastaman HD. Nu ngahudang panasaran teh lebah, nama orang tua,
ditulis R. Haji S. Wangsadi Sastra, jenengan ibu namah teu dieusian. Sidik urang Sunda, malah asa kungsi nguping jenengan kitu teh, tapi di mana jeung iraha-iraha namah weleh teu kacipta. Baranggo, bener bae cek tita, lain orang asing nyonya Job Johannes Plete, tapi bangsa urang tur sabrehan ditamu teh geulis pisan sanajan dandanan sarwa basajan jeung rada ngusut. Make blues jeung erok panjang warna hideung, malah teu di lipstik acan, diwedak ge kawasna ukur 11 tambah teuing herang rarai. Sanajan potongan salira sampulur, nuka tembong pisan mah rarai nangungun. Atuh rambutnu dirumbai keun, sabagian nutupan beung ngeut wuh nambahan kesan wuyung. Sanggeus sasalaman jeung merenah diuk hareu peun, konsultasi teh kawas ilahar diawalan ku ngajak ngobrol santi heula saperti nanya keun ti jam sabaraha sumping, tos lami ngantosan, naha teu macet di jalan, ti saha uningan ka tempat ieu, naha teu sesah milari alamatna. Maksna mah ngabaladah sangkan klien nyaluyu keun diri kana situasi konsultasi jeung nimbul keun suasana akrab antara klien jeung psikolog nepi ka enggena teu kagok beruk berak. Make basa Indonesia tangtuna geharitama. Biasana emaha paling lila saparapat jam klien geus mimiti terbuka jeung lancar nyaritana, tapi ieu mah geus satengah jam leuwih loba ngabetemna batan nyarita. Salila ngajakan ngobrol, hete weleh panasaran lantaran asawano kana jenengan ramana, tapi sahanya. Moal kitu, piraku, lain eta, NU di Paguyuban Sunda Jakarta, asa teu ayah di Bandung kitu, teu inget, atawa di Damas. Asa teu ayah, akang, NU namina kitu. Keheula, boa-boa, brai lalang seingetan ngadadak muka. Yakin pisan ayeuna mah Bapak Haji Sumardi Wangsadi Sastra MA, Ramana Kusdinar. Nyobat jeung Kusdinar teh ti jaman SMA di Jalan Biliton Bandung 30 tahun ka tukang. Atuh nu diuk hareu peun, ninggal karang leutik mencenit dina tungtung irung, kempot pipi mun seuri atawa nyarita moal salah Dewi, budak lucu panon curelek umur 5 tahun nusok lelendean menta dipanggambar keun, hayam jago sareng hayam bikang sareng anakna sing seueur, ari kuring diajar bareng jeung lancaukna. Sok dipengek irungna jeung diheurewian, aya lalurna pangambungna, budak teh sok gancang nyusutan irung bari gegrewekan, teu aya. Mun ditoel pipina bari dialek, tuh dina damisna ge aya undur-undur ngaliang, sok terus nutupan pipi ku dampal leung-eun duanana bari ngarenghi keuheul, teu aya undur-unduran, cenah. Jong sok ajag-ajagan deuih mun dikirim coklat teh. Antin, kuring nanya halon. Kaciri maneh nangarenjak, terus neuteup seukeut rada lila. Handi, cek kuring dikukur. Ngahuleng keneh sajongjongan kawas nu nginget-nginget. Kang Handi rerencangan Kang engkus kapungkur waktos di Bandung,
kuring ngabejaan nu kalinglap. Kang, pokna bari kerung. Kang, ngahuleng. Diantep. Kang, ya Allah, Kang Handi. Kerencangan Kang Engkusti. Masya Allah, pokna kaget, melengek bari neu teup sajongjongan, terus nutupan beungeutna ku dua dampal leungeun rada lila. Sanggeus teu nutupan beungeut Dewi kaciri rarai nu tadina rada pias jadi semu ceui. Ya Allah, isin abdi teh, Kang Handi, teu nyangki psikologna teh Kang Handi. Atu nganggo nami sanes, pokna bari neu teup. Da cacak terang mah, sambungna lalaunan bari rada tungkul. Spontan kuring ngajawab. Sami akang oge teu terang mefrou Job Johannes Plete teh Antin, putra Pak Sumardi, Raina Kusdinar sobat akang. Ngadengi kitu Antin nutupan Dewi beungeutna ku dampal leungeun. Kuring nyombo. Tong dimanahan, konsultasi mah tiasa digentos ku psikolog sanes koleh akang. Akang teh malahan bingah pisan diparengkeun tepang Dewi sareng kulawarga sobat akang nu puluhan taun teu tepang. Dimana ari Kang Engkus ayeuna? Kumaha Ibu Ramada Ramang? Teu ngajawab, kalah tuluy nyegruk. Salah yeu, naha mek nyarita kitu? Moal boa masalahna aya patalina jeung sepuhna atawa lanceukna. Guru gusuh tatanya teh. Naha jadi teu sabaran kieu, dina het nyalah keun sorangan bari hande weul guligah teuing tepung jeung kulawarga sobat. Diantep tungtungna emaha enu nyegruk teh, malah kuring ngojengkang sakeudeung muka kulkas di jero kamer, cur-mucur keun cai herang kana gelas, sok diteun-deun jeung kotak tisu hareu peunana. Kuring diuk ngadagoan lelerna nu nyegruk. Sanggeus katingal leler. Leut heula caina, tin, cek kuring. Antin narik tisu tina wadahna nyusutan rarai nu baseu, terus ngaregot ciherang. Ngahuleng sakeudeung. Kang, papih tos ngantun keun 3 taun ka pengker. Kang Engkus oge sami tos ngantun taun pengker. Di Selandia baru pupusna teh, pokna dumareuda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, cek kuring kaget bari terus nadah keu dual ungeun neneda sangkan aranjeuna nampi ampunan Gusti En Maha Asih. Nakamana bae aing teh nepi ka ateu ngadenge beja pupusna, cek kuring nahet. Ari Engkus jadi staf kedutaan besar mah geus lila terang. Dati bareto ge cita-citana hayang jadi diplomat, tapi ari lebah pupus namah sama sakali teu meunang beja. Lah-lahan kuring nanya. Dupi, Ibu di Bandung keneh linggihna. Di Bandung, tapi ayuna nuju sareng abdi, cenah. Tos lami, kuring nanya Dewi. Tos 2 sasi. Bulak-balik bae Jakarta, Bandung, walona. Bumi di Cipaganti, sanes, kuring nanya Dewi. Leres. Ditungguan kuargi bari dititip keun ke Akang Eri, Raka, walon Antin sanggeus leler. Oh, kitu emut karakamah. Mung karaka enu pangagiungna, punten hilap Dewi jenenganana, cek kuring.
Ceumin, walon antin. Leres Ceumin, emut ayeuna mah, di mana? Kuring nanya Dewi. Ulah alih bae anjeunna mah ngiring sareng carogena, terakhir di BI Pusat. Saatos carogena pensiun, ngalih ke Surabaya. Eta mah lain konsultasi atau ngaranna, tapi lolobana mah ngobrol enu aya patalina jeung kulawarga antin, khususna ngeundaan Kusdinar. Pasoalan antin emaha sama sekali teu disabit-sabit sabab kairong tacan manjing waktuna pikeun sadrah bruk-brak. Nu harita matak bungah katitenan antin teu nutup diri teuing teu kawas mimiti jonghok 2 jam nu kaliwat, nyaritana gegeus mimiti lancar najan panona tetep keneh disaput ngungun. Memeh pisah, kuring nawaran bisi antin konsultasina hayang jeung NU sejen, utamana jeung psikolog wanoja. Sanggeus ngahuleng sakeuung antin nyarita kieu, teu kedah, Kang. Sareng Kang Handi bae ngarah antin teu kagok, pokna. Nyebut maneh, antin, lain, abdi, keur kuring emaha mangrupa isyarat yen manehna geus mimiti ngarobah sikep tina hubungan formal jadi leuwih personal. Antin nyaluiwan deuwih usul kuring pikeun neruskeun konsultasi 20 ka hareup jam 10 sabada kuring ngajar. Sanggeus antin mulang, kuring ngahuleng ngumbar ingetan ka mangsa babarengan jeung Kusdinar di Bandung. Caat hanca. Urang sampeur Dewi enjing. Permios.